Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfahana Putri dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang carita wayang untuk memenuhi tugas saya. Carita wayang nyaeta carita nu dicokot tina wiracarita Mahabharata atau Ramayana nu bisa dina wangun pintonan atau bacaan. Tujuan diajar carita wayang nyaeta sangkan bisa nyokot pelajaran tina carita-carita eta sarta ngalestarikan carita-carita wayang anu mangrupa wangun kabudayaan asli Indonesia. Dina carita wayang aya istilah kakawen, marwah, nyandra, suluk, garap, jeung antawacana. Kakawen asalna tina kecap kakawalan nyaeta lagu dina bahasa Kawi anu sok dihalengkeun ku dalang. Marwah nyaeta deleng ngamimitan ngawayang. Nyandra nyaeta nataan wayang nu keur dipaenkeun. Garap nyaeta cara ngigel atawa merangkeun wayang. Antawacana nyaeta carita andalang. Suluk nyaeta ngagambarkeun hiji hal ku cara dihalengkeun atau dinyanyikeun ku dalang. Struktur carita wayang. Pambuka, orientasi. Pambuka nyaeta bagian anu muka atawa nyaritakeun awal carita. Pambuka bisa dina wangun sudut pandang jeung bubuka alat paraga atau tokoh carita, suasana jeung kajadian nu muka carita. Pasulayan komplikasi. Pasulayan nyaeta bagian anu eusinya dinyaritakeun hiji pasoalan atawa masalah anu berpuncak kana konflik dina carita. Pangundere prakara, resolusi. Pangundere prakara nyaeta bagian carita anu mungkas konflik dina carita. Koda, panutup. Koda mangrupa kacindekan carita. Jenis-jenis carita wayang. Wayang garing, wayang beber Kiai Remeng, wayang beber Pacitan, wayang kulit Betawi, wayang suket, wayang tengul, wayang wong Mataraman, wayang wong Sriwedari. Unsur-unsur carita wayang miboga sasaruan jeung unsur-unsur carita rekaan lantaran boh miang tina carita. Boh wayang boh fiksi. Boh mibanda unsur intrinsik anu diwangun ku alur palaku latar pokok jeung tema basa ajen inajan jam amanat moral jeung sudut pandang.